sak pangwangunan geus aya. Teu etis teh kalakuan kitu teh. Aya kateungeunah masok salurkeun aspirasi urang. Da aya tuh burung nyalurnya kan. Aya penyalurna, aya nu bakal narimana. Nu penting demokratis jeung Pancasilais. Supaya dilindungi ku undang-undang gitu. Heeh. Ulah ngaruksak pangwangunan nu geus aya. Nya. Tak kitu euy amanat teh duh. Komo tahun 2000 sekian macam geuningan kete bakal aya perdagangan bebas. Bakal bersaing ketat engke mah euy. Dina waktuna. Tong borong engke ti ayeuna keneh oge deuleu geus bersaing. Peke dek kumaha nasibna bugis ayeuna ku sileing pikir. Geus kaelehkeun ku hamburger. Cimplung mah eta kue Putri Noong, da geus eueuh eleh ku hotdog. Cimplung teh jeung kuprek kedel elehna teh loh. Elah. Kere geus kaelehkeun ayeuna mah ku eta teh naon teh stik. Kolontong. Eleh ayeuna mah ku kanelo. Kremes nu kacida ripuh mah. Ku Dunkin Donat. Dunkin Donat. Dunkin. Angeun kacang ayeuna geus hampir eleh ku sop kaki. Matak ti ayeuna keneh bersaing teh geuningan karasa. Paingan kolot baheula mah geuning sok ngalagu ku aya ngalagu teh tina eta kata-katana teh. Kata-katana teh tina kadaharan. Paesti ngadu ilmu gitu. Nya wajib ngajak pasini angleng anu ngalenean opak anu emprak-emprakan ranginang semu kareunang kolontong boboroholan naon deui saroji jeung saroja Saroji milu seuri teh. yang syarikeun Mas Pupuntir gitu. Nyawa sering Mas Pupuntir. Duka tuh Dodol. Oh, dodol. Dodol mah da ayeuna mah geus milu bersaing teh ayeuna keneh dodol Garut. Ta ayeuna kurunyung teh ayeuna hui Cilembu. Lah milu bersaing lumayan. Nya rada ka tengah gitu teh urang teh. Make jeung hui aya di supermarket. Laras Kang eta mah. Nya. Anu baheula mah tinggalin pisan. Kitu kari mikir urang teh. Ulah monoton wae. Ayeuna mah ngajeng. Kari mikir kumaha carana sangkan cireng milu ka tengah gitu. Milu bersaing sok samaraan. Kumaha carana sangkan eta cireng teh bisa jadi makanan anu payu di pasaran. Hui bangkeuk. Ganti ngaranna ulah cireng. Modelna we model hamburger gitu, fried chicken, made chicken. Nya loba pan. Sempat dirujak we. Cirengken pan pantes. Bugisken. Ganti ngaranna. Kitu grepek. Dina zaman kiwari mah kari mikir wungkul nu matak pamarentah ayeuna ngagupay supaya naon neangan sumber daya manusia yang handal yang berkualitas. Nya ngebutuhkeun wawasan anu internasional. Terampil. Jeung sajabana nu matak aduh ka adik-adik ka barudak-barudak sok sakolakeun. Ka ibu-ibuna ka bapak-bapakna eta barudak teh sakolakeun jeung jalalujur. Lamun teh mah urang isuk-isuk ini sakola sore pasantrenkeun giringkeun ka masjid. Giringkeun ka ustad ka mardasrah.
iringkeun ka mardasan naon madrasah cenah ngaji cenah apal ini bag-bagan ilmu agama sabab naon lamun urang ayeuna terus-terusan sakola cicing dina teknologi nu canggih tanpa iman jeung takwa iptek teh ilmu pengetahuan dan teknologi lamun tanpa iman jeung takwa wah karuksakan geus diambang pintu aya agama teh nya tapi pikeun ngabobok mentalna supaya mental urang kararuat mentalna heula sagala rupa oge nya lain jelema tapi mentalna heula mohon nu kudu dibebek teh ayeuna supaya mental bangsa urang teh kuat laras ulah beunang ku paneluh batur urejit anu geus nyerep ayeuna ka kampung-kampung urejit model baheula baru beuteung gitu leuwih ti baru beuteung ieu mah urejit ka kitu udah getih baru beuteung eta baru beuteung mah rugi ukur pribadina tapi ieu mah bakal mawa ka negara urejit ti urang deungeun mah nyaeta ekstasi nya tapi dari ekstasi mah da aya ku tukang beca mah moal kabeuli moal eta mah hirup tapi paeh nya kan nya hirup tapi paeh ku eta mah hirup tapi paeh kudu kitu mah nya hirup nya nya magadon heroin segala muhun morfin narkotik ganja naon sababna supaya bangsa urang mentalna lemah di mana bangsa urang utamina para pemuda geus lemah mentalna ya karuksakan geus diambang pintu nya di dieu paehna teh nya Kang paeh akalna nya paeh akalna paeh pikiranana paeh karepna teh gigideug di diskotik gitu bener paingan disebut paeh paingan eta dul sumbang kumaha celengkeung emak buru-buru geura balik itu hayam geus kongkorongo itu hayam geura pencit emak celengkeung ti masjid celengkeung ti seniman celengkeung ti ditu ti ditu nararoyo de heuras beuheung kelakah gigi kitu tah aya nu heuras beuheung teh pan bagong hese ngaliuk bagong nya matak cenah tempo ku batok kohok cekolot baheula mah tempo nah eta teh jelema anu kumelenang teh nah sato tah batok kohok teh ipan kohok kitu terpek coplok-coplokkeun mata nya tangkorat marolongo ka jero nya eta ku pamikiran anu leuwih jero kitu tah matak dina zaman kiwari ulah lalawara teh oge bisi ieu mah bisi mental heula kuatan bangsa urang teh is not the gun but the man behind the gun gitu naon sunana teh Kang teh pokona mah lah jelemana heula lain bedilna kitu lamun jelemana mentalna teu kuat eta bedil dipake ngagarong nya jadi kabawa ku bedil katanya Kang jadi kabawa is not the song but the singer behind the song hartosna lain nyanyi na wungkul nu kudu alus teh tapi penyanyina bener da loba nyanyina hade sorana hade kata-katana alus tapi penyanyina di mana cicingna di diskotik nya bari ngeleg-leg ekstasi tah eta teh hartina penyanyina gitu nya wayang ngigalkeun alus merangkeun alus nya trampil alus sorana tapi jiwa dalangna lain kade sia dalang kade nyencang gitu heuy Kene nu geus mah geus. Nah kungsi. Nu penting ti ayeuna ka hareup cing baleg. Bener. Ai ka batur karos nu heueuh mah patahan baleg ai sia. Hei. Lain meni gregetan. Kumaha? Akal doraka. Nah, make doraka